Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Tijanud Durari mangrupakeun hasil buah karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani nu mangrupakeun syarah tina kitab Risalah fi Ilmi Tauhid karya Imam Ibrahim Al-Bajuri. Ieu kitab parantos dimufakatkeun ku para ulama, khususna ulama anu aya di Indonesia, sebagai pelajaran, sebagai tuntunan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mempelajari ilmu tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi kalayan nyebat jenengan Allah, ngaos kana ieu kitab Tijanud Durari bariana nyuhunkeun ditiasakeun sareng dibarokahkeun. Sifatna Allah Ar-Rahmani, zat anu maparin nikmat ageung di dunia walatra kasakabeh makhluk. Sifatna Allah turzat anu maparin nikmat akhirat ka mukmin hungkul. Ieu kitab Tijanud Durari dikawitan ku basmalah berdasarkeun dua dalil. Hiji dalil akli, dua dalil nakli. Dalil aklina ibtidaan bil kitabil aziz, karena turut tumut kana kitab anu mulya, buktosna al-Qur'an. Dalil naklina sakumaha saur hadis Rasul, sakumaha saur cariosan Rasul, kullu amrin dibalin la yubtada'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u au abtaru au ajdamu. Saban-saban perkara anu hade anu henteu dikawitan heula ku basmalah eta teh lil ibarat sapotong tandukna buntutna sareng buduk Jawa dina pada naonana, dina pada teu aya kabarokahanna. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu ari sadaya puji anu opat, lillahi eta tetep kamilik ku Allah, rabbil alamina anu mangeranan sakabeh alam. Kecap alhamdulillah ngabejakeun ieun sakabeh puji kamilik ku Allah. Lain maksud ngabejakeun hungkul, tapi maksudna nyanggakeun pujian ka Allah. Kaasup kana qaid li annal ikhbar bis sana'i sana'un. Lamun dikaitkeun kana pan ma'ani, kecap alhamdulillah teh khobariyah lafdon insya'iyah makna. Jadi kecap ngabejakeun tapi maksudna nimbulkeun pujian gitu. Al dina lafad alhamdu eta teh listigroqi afrodil jinsi. Anu cek ilmu mantek tiasa digentoskeun gitu. Tiasa digentoskeun anu aprodna aya opat teh tadi puji anu opat. Hiji nu mana wae nu opat teh cenah. Hiji qadimun li qadimin, puji Allah ka Allah na seperti dina Quran wa huwal aliyul adim. Dua qadimun li hadisin, puji saha puji Allah ka makhlukna seperti dina ayat innallaha astafa adama wa nuha wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamin. Sehingga Bani Adam boga titel, pasian titel ku Allah naon pilihan Allah gitu. Anu katilu hadisun li qadimin, puji na makhluk ka Allah seperti ucapan alhamdulillah.
Anu kaopat hadisun li hadisin, puji makhluk ka makhluk. Nah seperti muji naon si eta mah kasep, si eta mah naon irungna mancung gitu. Seperti Rasulullah masihan gelar naon as-sidika ka sahabat Abu Bakar gitu. Rabbil alamina anu mangeranan sakabeh alam. Naon pangna di dinya ngangge kecap Robbi, henteu milkun, henteu maula, margi Rob. Kecap Robbi mah leuwih naon, leuwih luas gitu. Antara maknana nyiptakeun, migawe, ngawasa, mangeran gitu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu sareng ari rahmat Allah, wassalamu sareng kasalamatan ala Rasulillahi eta muga tetep kautusan Allah. Sala mugi maparin rahmat kalayan rahmat anu dibarengan sarta ngagungkeun sa Allah Gusti Allah alaihi ka Kangjeng Rasul wasallama sareng kasalamatan. Kecap shalawat lamun disarandekeun ka Allah, shalawati Allah hartosna rahmat. Lamun disarandekeun ka malaikat, shalawati malaikat hartosna istighfar. Lamun disarandekeun ka mukmin, shalawati mukmin hartosna doa. Dalilna dina Al-Qur'an, innallaha sayaktosna Gusti Allah eusina naon ngarahmat, wa malaikatahu sareng malaikat ta eusina naon macakeun istighfar, yusholluna ala nabi shalawat ka Kangjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu he jalma-jalma anu iman ta eusina naon doa, shollu alaihi wasallim taslima. Nah, jadi sholawat bimakna khobariyah labdon, insya'iyah makna akur bae jeung maca naon Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu.